Dok sodok sodok. Nah, diangkat. Oke. Tuh, pasti karena video itu benar ya. Bulu kelek 1 gram 450.000. Wow. Oke, sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Oke, yang udah mari kita nonton videonya. Cekidot. Wilujeng sumping di Wahwewo family, mugi tiasa ngahibur palawargi. Urang Sunda hayu urang sareri, ulah pundung hayu urang hihihi. Dulur di lembur barayano di kota, ngakak online seserian babarengan. Ngarah urang henteu loba pikiran, loba syukur entong loba sametan. Wah weh wo, karyana urang Sunda. Wah weh wo, urang seri gumbira, hayu urang sauyunan babarengan, jadi baraya Wahwewo family. Gak pernah lagi naon ke nonton BTS. Oh, Mending nonton si Lee Min Ho yuk. Yang naon tahun si Lee Min Ho Kasim halarayangan teuing kawari kok bogoh cenah teu aya nama ci urang teangan. Punten teh. Lee Min Ho Teh di dia aya nu gaduh kemang. kemang naon? Ya kemang naon we teh? Oh, ayeuna mah tos jadi banar kemang, teu jadi tukang roti deui. Muhun aya mah jadi banar kemang sareng rerencangan. 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때 Ambil larian kemang. Oh, kemang naon? Iya, emang kanggo ada kemang. Oh, kemang desa bade. abdi ge mang desa Muhun hayangkeun langsing. naon sia ganeng yang curikeun Teh milarian kemang naon? Kos janda bolong gitu. Terus Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu manis seueur batur geuning nuju naraon ieu teh? Iya, banar kemang. Oh, nyapain rada asing ieu saha ieu? Bandar Kemang ti mana ieu? Ieu sami Bandar Kemang ti Bandung ieu. Muhun. Cik atuh naon wae ari kemang anu di Pilari teh? Iya Pak. Mana? Patos janda bolong. Oh, mana janda bolong teh nu kumaha janda bolong? Oh, janda bolong. Janda bolong teh di nu kumaha nya da nya? Apal teh? Anu barolong dah. Kada susah. Cik, aya nu lain ieu cik. Aya kuping gajah. Kuping gajah. Kuping gajah. Aya nu lain. Eta. Eta masih ga seueur ta di kebon geuning. Naon teh ileus? Tak iles. Ta ari nu kieu sabaraha nampina nu kieu? 30.000. 30.000. Lumayan ya. Iya. Tah anu kitu mah di kebon bapak seueur. Cik bade milarian mah, bade ngiring milarian mah. Ayo. Ayo bapak wae keur bapak da eta mah da penak lagi ku bapak. Bade bapak nya nu ieu na. Iraha ieu ka dieu na deui. Mingon paling. Oh mingon. Mingon ke ka dia deui. Abdi ge da bade ka dieu deui. saha nu butuh ka maneh Harga tutut
hari ini melunjak keras. Liter 500.000. Wah, mantap ya harga tutut ya. Kudu buru-buru ieu mah ngarah tereh kaya ngalah tutut. Kurang ngajak si empit ya. Ah, Pit, kebeneran. Dieu. Dieu kulat dieu. Cicing ya. Urang aya ngobroleuh. Naon? Aya bisnis deui. Terus naon? Bisnis piduiteun ieu mah. Anu mata urang bakal tereh boga duit beunghar ke urang. Biasana ge maneh mah tara balik. Bener ieu mah tuh tempo beritana. Hari ini harga tutut melonjak tinggi. Harga 500.000 per liter tuh. Bener itu tinggali bah goga ieu nagan ieu naoge nu berita ke gitu. Berita terkini. Harga tutut 500.000. Coba sakarung sabaraha liter itu? Anu 25 liter ge kali 500.000 sabaraha Mending tuh. ngan kemang janda bolong. Hese nengan kemang mah kudu rumpil ka leuweung. Mending ieu jelas 500.000 per liter ngalan oge mudah tinggal ngeueum urang ke ceng tate kibring. Tadi urang rek nang kemang jeung sia itu. Mana? Sia itu. Si Lee Min Ho. Naon sia Leo Jai. Wey, ayo ngajai. Duit 500.000 saleter. Buruan atuh teh. Oh iya. Tuh, Pit, burukeun atuh. Bung. Ya turun bisa ngojay. Iya tuh tempo. Nah, buru tuh, loba urang mah sekali gitu menang. Tilu arung nomeureun. Maneh teu bisa lopang boyot, pengala teu bisa. Kemana naon bisa ngetah keong dasar kemana? Eta beuteung ku buru kukau. Lapar mah. Nah, lapin biteun. Tarek nyatu. Nah, iya tuh. Dok sodok. Oke. Tuh, tutut tempol loba. Maneh mah teu bisaan pokona maneh mah dibere nage ku urang mah 10%. Teu bisaeun ngaran oge. Supaya jang meuli sablak ka maneh. Tuh, tempo urang mah menang loba ieu mah. Pokona mah rok diangkat. Oke. Tutut loba tempo. Nah, iya lihat yo kalau ngalah tutut iya jurus saya masukkan. Nah. Sodok. Nah, diangkat. Oke. Tuh, tutut langsung nyangsang dinayakan. Mantap, guys.
Sedang tuh salah pendayaan yang jaya ka dieu. Kudu gelis. Asik badai aya aliong jay kudu wangi ini. Mereka mana Pak RT? Yang Kemang ya lumayan, kamarnya ya banar di harian mang. Awis pengawasnya tadi. Kan awis ya lumayan ya. Ngiring ke orang wilarian di. Pernah mang kewe tinggalnya ya bukosna abi tos kana. Mangga abi bade nyalakeun ieu ya, bade yang heula. Yo mang, Assalamualaikum. Mangga. Eta naon eta? Aduh, Pak RT. Enak tutut Pak RT. Tutut. Ya, Keur naon tutut? Bade iyang tutut abi teh. Iya. Emang Gitu karena online. online. Ya, Emang gitu mahal gitu eta hargana. menuju awis ini teh 500.000 per meter. Mau 500.000. Bener Pak RT. Abdi matakan ngalah tutut buru-buru Ya, jeung Pak RT tah. Tinggal. Ieu tah. Naon dia Pak RT? Ieu teh kemang anu keur viral. Ileus. Ileus. Sabaraha ieu? Sabaraha tungke urang Ah, mahalan kena tutut Pak RT ya. sok ke urang bandingkeun itu aya bandarna di ditu. Ayo lah. Sok lah. Sok, adukeun hargana lah. Kemana benar kemang teh geuning wayah peceun aya. Mana atuh Pak RT? Ini wayah kieu teh siang itu ya. Ieu Pak RT geus bela-belaan ka kebon jeung ngalah ileus. Are eta mana cik? Beritana dina HP teh mana? Oh, Viral tutut. Aya ku abdi ieu tinggalnya tuh. Tuh. Yo, tinggal tuh. Sabaraha itu teh? 500.000 per liter. Wah, Tuh. manya tutut 500.000. Coba tinggal ku Pak RT sok baca Cik, komenan. kurang cek heula. Biasana online malah mun leles mah eta dina komenanana. Nya, Cik sok. baca ya. Nah. 500.000 Per liternya. Mana tinggal komenanna hoak ieu mah. Hoak. Hoak. Hoak teh naon Pak RT? Haok. Hoak. Oh, hoak. Hoak teh bohong. Oh, bohong. Meureun abdi teh katipu teh apa RT? Kurang abdi tuturubur ngah tutut. Di mana eta ngalah? Win. Berita tutut 500.000 per liter teh hoak. Naon hoak teh? Haok. Bohong, hoak teh apa bohong, urang teh katipu, empit. Aduh, katipu. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. 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 Ari kemang ieu pajang teu. Anu kituna teu pajang teh. Oh. Tah geuning geus daratang. Bapak teh ngantosan ti tadi. Kumaha ya kemang teh ya? Mungkin hiji, Pak. Iya, ayeuna teh nuju sesah da anu sanes oge milarian ya. Kumaha ya? Ieu mah da ageng. Hargana meureun 100.000 kiateun nya. Sami we 30. Wah, manya 30. Ieu mah tinggal itu aya 2 kemangan tuh. Ah, mending tutut abi we 20.000 bae lah di bawah. 100 sini. Ah, 30. 100. 25 lah, 25. Dia. Dia. Ya. Upami abi pajang teu. Kumaha nu kitu atuh. Mantap lamun ningali berita teh cing bener tinggal eta komenanana hoak atau beritana bener. Nya atuh abi teh da boro atoh Pak RT 500.000 per liter rugi di langsung ngalah Maknya bayangkeun tutut soletor 500.000 mah teu mungkin. Atuh kumaha ayeuna Pak RT? Ieu ayeuna mah Pak RT gaduh ladang ileus tah eta ku Pak RT di peser Sabaraha? 30.000. Sadayana 25.000 kita salah.
25.000 jadi 500.000 jadi 25.000. lumayan. Baiklah dia. Iya. Aduh, gagal bisnis tutut teh. Karena naon deui ya bisnis. Wow. Tah ieu anu sigahna moal hoak haok deui mah. Ieu mah berita terpopuler. Pasti karep duitna bener ieu. Bulu kelek 1 gram 450.000. Wow. Aya berita terbaru. Piduiteun deui ieu mah pasti piduiteun. Awas berita hoak teh. Maneh daek teu ku urang dibayar sapoe 200.000. Awas mun bohong. Bener. Asa daek maneh nyabutan bulu kelek urang. Sudi teh.